jalma nu ngawiridkeun umpamana kan orang ayat kursi bakal dijaga tina kejahatan setan, dijaga tina kejahatan jin kan ya ayat kursi nya ayat kursi panaseun setan, panaseun roh-roh jahat teh panaseun ku jalma anu ngadawamkeun ayat kursi mah kan ngajarauh ya ngajarauhan kalalabur mun ieu jelema nu dawam ayat kursi bus ka tempat dedemit kan eta sakudu demit wae aya di dinya kabur kan kabur. Ari abdi ngening sok kasurupan wae da maneh mah tara wiridan ayat kursi. Jadi jurig teh daratang ka maneh mah. Resepeun ka maneh mah kitu. Jadi imah teh atuh geeuman. Oh, bus ka imah maneh maruringkak bulu-bulu da manehna pikar resepeun jurig. Ya, ari jelema anu muslim nu mukmin kudu pikasieun jurig pikarsepeun malaikat. Jadi nu hadir teh para malaikat, nu hadir teh arwah-arwah kakasih-kakasih Allah, dihadiran ku Rasulullah, dihadiran ku para wali majelis-majelisna kitu. Bumina kitu. Ieu mah nu hadir teh jurig teh. Naon sabab para rajin wirid ayat kursi tah. Abdi osok naon sakali-kali lain osok wirid atuh saeutikna wirid ayat kursi teh sapoe sapeting teh sajumlah rakaat salat fardu 17 kali eta teh saeutikna. Sok ayeuna hitung sadar henteu ayeuna sok 17 kali unggal poe tara. Tong boro aranjeun ustad ge loba nu tara. Matak tong heran pamajikan ustad kasurupan. Komo teu kawop dek ngadeukeutan lebaran mah. Loba nu kasurupan pamajikan ustad ke pamajikan ajengan ge ieu. Gurubuk hayang kulkas. Gurubuk hayang mobil. Gitu loh. Gitu da poho ajengan oge ai make mah. Dan ari ilmu mah pinuh dina dada teh ngan amal lain deui. Amal mah kan lain deui gitu kan. Tah kitu. Eces tah kitu kan. Tah eta teh khasiat ayat kursi teh lain keur akhirat wungkul di dunia wae dipasihkeun lain keur di dunia wungkul gitu kan da akhirat ge dek dipaparingkeun malah dina sapalih keterangan pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahajal manu unggal tos salatna dawam maca ayat kursi unggal tos salat sakali weh dalam tapi maca ayat kursi kan sakali weh pang loba-loba teh ngan dawam istiqomah ya tinggal dina keterangan tentang keutamaan maca ayat kursi dawuh Nabi kan maka jarak antara manehanana jeung surga teh hanya kehalangan ku maut cenah. Jarak antara manehanana jeung surga hanya kehalangan ku maut. Dawuhan Imam Ibnu Arabi radhiyallahu taala anhu dan makna ieu hadis bahwa bakal aya umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu asup ka surga na teh manehanana teu inget nanaon, teu inget alam kubur, teu inget hudang ti kubur,
teu nyaho hisaban, teu nyaho timbangan amal, teu nyaho pakewuh di mahsyar, teu nyaho kumaha soakna nalika dibagi buku catatan amal, teu nyaho kumaha soakna nalika ngaliwat siratal mustaqim, teu nyaho kumaha tersiksana ahli mahsyar mangpuluh-puluh ribu tahun, teu nyaho kelek maut di dunia korejat di surga. Catat ke urang nyaeta jalma anu dawam maca ayat kursi teu pernah lat setiap tos salat sekali weh. Heuh danu mahal mah ieu dina hirup dawamna. Nu hese teh dawamna. Da maca ayat kursi 1000 ge sararia insyaallah aya sagebrakan mah bisa. Ngan dawam mah hiji ge akur sasalaman. Hese hiji ge lalawara istiqomah. Memawi dawuhan Imam Ghazali radhiyallahu an, la tatlubil karamah wa tlubil istiqamah li'annal istiqamah khairun min alfi karamah. La tatlub umat anjeun ulah sok neneangan al karamah dina ngajalankeun parentah Allah, ngajauhan larangan Allah, istiqomah. Najan amalan sunat anu paling enteng tapi istiqomah. Najan saeutik istiqomah. Dan eta tah teangan mah hirup dina ibadah sing bisa istiqomah. Cekolot mah tong rubuh-rubuh gedang, kan? Tong rubuh-rubuh gedang, nuturkeun kahayang karesep ai keresep. Alah salawat teh menika unggal peuting ai keur embung. Bang, nah 3 tahun eueuh si eta dina majelis salawatan. Kan? Lain kitu. Eta ibadah nu kitu ngaranna rubuh-rubuh gedang. Dan dawam ieu najan saeutik dawam najan saeutik. Jadi teanganna dawan Imam Ghazali sing bisa naon istiqomah. Naon margina li annal istiqomah karena sanyanyana bisa istiqomah najan amal saeutik ieu tapi bisa istiqomah khairun min alfi karamah eta leuwih hade tibatan 1000 karamah. Naon sabab di antara keistimewaan istiqomah mun urang bisa istiqomah, contoh istiqomah dawam sholawat weh sapoe sabaraha unggal tos salat sabaraha tapi dawam. Mun poho kodoan riweuh bari lembang pokoknya unggal tos salat urang sekian gitu kan. Nah terus dawam terus istiqomah. Eta istiqomah dina hiji bentuk amal soleh kan. Najan saeutik bisa ngalahirkeun mang juta-juta karomah.